Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin rahimakumullah, jamaah pengawasan ma'asyiral muslimin, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina malam Khamis nu pertama dina sasi Zulqa'dah teu karaos sasi Sawal tos rengse urang tos memasuki kana sasi Zulqa'dah. Cek urang Sundaan nama bulan Hapit ya. Bulan Hapit. Mudah-mudahan pertemuan urang di dieu aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naon rupi anu parantos dikorbankeun kanggo terselenggarana ieu pangaosan, mudah-mudahan sing janten sedekah jariyah. Katinggal aya caina nya aya tuangeunana, mudah-mudahan ieu sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan dibarokahkeun ya, dilipat gandakeun pahalana sesuai janji mantenna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nembe parantos didugikeun hiji hal anu kacida pokokna fundamental nyaeta perkawis keikhlasan. Sabab keikhlasan ieu salah satu sifat para nabi anu kedah ku urang ditiru. Sok sanaos memang gampil dicarioskeunana, tapi eta teh naon hese dipidamelna. Insyaallah urang bertawakal ke Allah, mudah-mudahan urang dipaparin eta keikhlasan sebagai inti tina sagala rupi amal urang. Hadirin rahimakumullah, supados teu nyangkolong waktos mangga dibuka hanca Al-Qur'anna. Ayeuna urang aoskeun ayat 50 hiji dugi ka ayat 58. Ayat 50 hiji dugi ka ayat 58 masih dina surah Maryam, surat nomor 18 anu aya dina juz ka 16. Bil barkah urang sasarengan aoskeun heula sateu acan didugikeun makna tina eta ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Musa
innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Wazkur fil kitabi Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana inda rabbihi mardiyya. Wadhkur fil kitabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adama wa mimman hamalna ma'anu. Wa mimman hamalna ma'anuhi wa min zurriyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujadan wa bukiya. Shadaqallahul azim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur jeung sebatkeun ku anjeun Muhammad fil kitabi dina ieu kitab Al-Qur'an Musa, sejarah Nabi Musa. Tegesna uzkur, jelaskeun, caritakeun ku anjeun Muhammad, ya Muhammadu, hai Muhammad, liqaumika, ka kaum anjeun, nyata urang nya. Fil Qur'anil azimi dina ieu Qur'an anu agung, khobaro Musal kalimi, berita tentang Nabi Musa anu sok disebat Al-Kalim. Julukan Nabi Musa teh Al-Kalim. Hartosna jalmi anu langsung diajak cumarios ku Gusti Allah. Jadi upami Nabi Ibrahim masuk disebut Khalilullah, Nabi Musa masuk disebut Kalimullah. Innahu sa'nyana ari eta Nabi Musa, kana aya eta Nabi Musa mukhlason, hiji jalma anu ikhlas dina ibadahna, dina taatna. Tegesna istahlashu li nafsihi, Allah geus ngaikhlaskeun ka eta Nabi Musa dipilih pikeun zatna Allah. Wastopahu, jeung Allah geus milih ka eta Nabi Musa mimbainil khalqi li kalamihi, ti antara ieu sakabeh makhluk pikeun diajak cumarios langsung. Jadi teu aya jalmi di alam dunia ieu nu langsung cumarios sareng Allah iwalti Kangjeng Nabi Musa. Wakana jeung aya eta Nabi Musa rasulan, eta hiji rasul, nabiyan eta hiji nabi. Tegesna ari eta Nabi Musa teh minar rusulil kibari. Ulangi, minar rusulil kibari, kaasuk kelompok rasul-rasul anu jumhur anu agung. Margi diantawis Rasul anu 313 teh aya 25 Rasul nuku urang wajib dikanyahukeun. Salah sawios tina eta anu 25 teh aya saha? Kangjeng Nabi Musa. Tina eta anu 25 Rasul nuku urang wajib dikanyahukeun aya genep Rasul anu lebih istimewa anu disebut ulul azmi minar rusul. Dina anu genep jalmi ieu teh aya nyaeta salah sawiosna saha? Kangjeng Nabi Musa. Ku barudak maning sok dietakeun mimin cenah ya. Mimna Muhammad, Isa, Musa, Isa, Nuh. Eta teh disebut ulul azmi. Jadi salah sawiosna aya Nabi Musa. Wal ambiya'il athar, termasuk kelompok nabi-nabi anu disucikeun. Nabi Musa teh jama'allahu, di mana geus ngahimpun Gusti Allah lahu ka Nabi Musa bainal waspainil jalilaini, antara dua sifat anu agung. Nyata sifat sebagai rasul, sifat sebagai nabi. Margi di antawis rasul jeung nabi eta aya perbedaan ya. Setiap rasul adalah nabi, tapi setiap nabi adalah rasul. Sabab aya nabi nu diangkat jadi rasul ya, aya nabi nu teu diangkat jadi rasul. Tapi setiap rasul pasti ti nabi. Jadi moal aya rasul lamun sanes ti nabi, tapi setiap nabi adalah rasul. Nabi Musa mah nya nabinya rasul. Wa nadainahu
jeung geus manggil geus ngagero kami ka Nabi Musa min janibit turil aimani, di samping gunung Tur di belah katuhu. Maksudnya di jihad domisilina Nabi Musa anu waktu sarita nuju aya di Yaman, di mana Yaman teh katuheun gunung Tur. Di Madyan punten sanes di Yaman. Waktu sarita Nabi Musa berdomisili di Madyan, di negeri Madyan. Madyan teh ayana perenahna belah katuhun gunung Tursina. Nah, nuju di Madyan mantena nuju babakti mayar naon mas kawin. Pan anjeun teh nikah ka putraana Nabi Su'aib. Ari mayar mas kawinna teh edas kumaha? Nyata kudu ngangondoma 8 tahun. Kakara lunas tah mas kawinna teh. Aina dainau Musa, tegasna kami manggil ka Nabi Musa min jihati Jabali Tur, di jihad gunung Tursina, min nahyatil yamini anu aya di belah katuhu. Hina kalamnahu bila wasitotin, sawaktu sarita kami langsung nyarios kan anjeuna tanpa perantara. Bahkan bigor hijabin, tanpa aya pipiding. Wa qarrabnahu jeung geus ngadeukeutkeun kami ka Nabi Musa najia pikeun munajat. Munajat teh ngadoa nya. Adyanahu lil munajati, kami ngadeukeutkeun ka Nabi Musa pikeun melaksanakan munajat. Hina kalamnahu tatkala kami nyarios ka anjeuna. Qala Ibnu Abbas, saur Ibnu Abbas, udniya Musa minal malakuti. Nabi Musa teh diundang ku Gusti Allah ti alam malakut. Warupiat lahul hujuba, dibukakeun, diangkatkeun hijab-hijab. Hatta samia sorifal aklam, tepika naon kakuping suara anak cariosan. Qala Ajamasari, saur Imam Jamasari, sabaha biman korobahu ba'dal idomai lil munajati hai sukallamu bigori wasitotin malakun. Nabi Musa di naon disarupakeun, diibaratkeun hiji jalmi nu langsung dipanggil ku pemimpin besar. Mun di urang panginten urang langsung dipanggil ku presiden tanpa make kudu aya protokoler, langsung menghadap nya. Naon sababna? Sabab bakal aya bisikan anu disampaikan langsung ti anjeunna ka urang. Nah, sapertos kitu halna Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Musa. Jadi aya anu bakal dicarioskeun langsung. Wa wahabna jeung geus maparin kami lahu ka Nabi Musa mir rahmatina tina rahmat kami ahohu nyaeta nu janten wargina Haruna nu jenengan Harun nabi ya dijadikeun nabi. Maksudna ay wahabna lahu kami mere maparin ka Nabi Musa min nikmatina sabagian nikmat kami alahi ka anjeunna akhahu nyaeta saderekna Haruna anu jenengan Nabi Harun. Paja'alnahu nabiyya, sengaja ku kami eta Harun diangkat sebagai nabi. Diangkatna Nabi Harun janten nabi ijabatan lidu'aihi. Eta teh bukti ijabah doana Nabi Musa ka Gusti Allah. Sawaktos anjeunna ku Allah dipiwarang nyang hareupan Firaun jeung keluargana, anjeunna merasa keberatan. Ya. Naon margina nya kira-kira moal katanagaan gitu. Nepi ka munut ka Allah waj'ali wajiron min ahli Haruna ahi. Gusti manawi tiasa
abdi hoyong aya rencang dijadikan asisten abdi ya. Ti keluarga abdi nyari rawios nyata saha Harun, maka eta doa Nabi Musa diijabah ku Allah sehingga Nabi Harun diangkat sebagai naon, sebagai nabi pendamping anjeunna, tapi teu jadi rasul ya, teu aya jenengan Harun dina rentetan para rasul. Dan Nabi Harun mah ukur jadi naon, janten nabi henteu janten rasul. Ja'alnahu ngajadikeun kami ka eta Nabi Harun lahu kanggo Nabi Musa adudan penguat, sehingga Nabi Musa ngarasa regreg ya, mencek urang nama ngarasa teuneng ludeng sabab direncangan ku wargina. Terus di nasiron jadi penolong, asa aya anu nulungan ya. Wa mainan oge jadi pembantu, aya anu mantuan, anu asistenan ya. Eta nikmat nu ku Allah dipaparinkeun ka Kangjeng Nabi Musa. Anu kadua wadkur jeung sebutkeun ku anjeun Muhammad fil kitabi dina ieu kitab Quran Ismaila, Nabi Ismail. Udkur ya Muhammad fil Qur'anil azimi khobaro jaddika Ismail. Caritakeun ku anjeun Muhammad dina ieu Quran ka kaum anjeun nyata ka urang tentang berita nini moyang anjeun atawa aki anjeun Ismail nu jenengan Ismail. Ad-Dabih anu dibere gelar Ad-Dabih. Ad-Dabih teh hartosna jalmi anu disembelih ya. Kan Nabi Musa dan Nabi Ismail bade disembelih ku saha? Uramana nyaeta Ibrahim. Ad-Dabih ibnu Ibrahim. Anu dibere julukan Ad-Dabih putrana Nabi Ibrahim. Wa huwa ari eta Nabi Ismail teh Abul Arabi jami'an. Nenek moyang bangsa Arab. Jadi ayana suku Arab ya, eta teh lahir ti turunan Kanjeng Nabi Ismail, termasuk Nabi Musa Nabi Muhammad ya. Innahu sanyanyana ari eta Nabi Ismail kana aya eta Nabi Ismail sodikul wa'di anu bener kana janjina. Ai kana sodikon pi wa'dihi. Nabi Ismail mah senantiasa tepat lamun anjeunna naon? Janji la ya'du biwa'din, teu pernah nyulayaan hiji janji oge ila wupiabihi, kecuali senantiasa dilaksanakeun. Bahwa janji ka Gusti Allah, janji kana dirina atawa janji kanu sanesna. Nabi Musa Nabi Ismail teu pernah ngalalawarakeun ka naon? Janji. Mata sumping geuningan pidawuh Rasul al wa'du dainun ya. Ari janji eta hutang. Bahkan termasuk ciri munafik lamun urang wani-wani henteu nohonan kana janji. Ayatul munafiki salasun. Ciri munafik eta aya 3. Anu kahiji idza hadasa kadzaba, lamun ngomong sok gede bohong. Anu kadua wa'ada ahlapa, lamun janji sok sulaya. Anu katilu wa idza tumina khona, lamun dibere amanat sok hianata. Urang kedah sieun ya ku 3 perkara tadi. Naon sababna? Sabab munafik ieu kacida ageungna dosana di hadapan Allah. Bahkan diancam ku Allah, innal munafiqina fiddarkil asfali minanar. Jalma munafik bakal disimpen oge dina kerakna neraka. Ya saking ageung-ageungna berat-beratna ancaman Gusti Allah ka jalma anu munafik. Nu salah sawina nyata sok nyulayan kana janji. Nabi Musa mah baningku nohonan kana janji, ketika disebat ku Allah sodikul wa'di. Julukan ti Allah sodikul wa'di. Salajengna qalal mufassirun wa dzukira bisidqil wa'di, disebatkeun di dieu kanggo pribadi Ismail jalmi anu bener kana janji. Wa in kana maujudan fi ghairihi minal anbiya'i, sok sanajan teu aya kacaturkeun nabi sejen nyulayan kana janji,
Teu aya nabi-nabi di luar Nabi Ismail anu nyulayan kana janji. Sadayana oge menepati janji kunaon, tapi Allah menang nyebatkeun kalimat sadiqul wa'di dihususkeun ka Nabi Ismail. Ieu teh cenah saur Imam naon nama teh? Saur Mufasir nya eta teh tasrifan. Semata-mata Allah ngamulyakeun wa ikroman, menghormati, ngamulyakeun. Wali annahu anyun pil wapati bil wa'di malam yu'anahu ghairuhu minal anbiya. Jadi sadayana nabi oge eta senantiasa melaksanakan kana janjina. Wa kana jeung aya ari eta Nabi Ismail rasulan, eta hiji rasul. Jadi kalebet benten sareng Nabi Harun tadi nya. Nabiyan turnab nabi. Ae jama'allahu lahu, Allah geus ngahimpun kanggo Nabi Ismail ieu baina risalati wan nubuwah, antara sifat kerasulan jeung sifat kenabian. Qala Ibnu Katsir, nyarios Ibnu Katsir, wa fil ayati dalilun ala saropa ala asropa Ismail ala akhihi. Dalil ieu ayat ieu nuduhkeun sebagai petunjuk dalil yen Nabi Ismail eta langkung mulya ala akhihi, ya, tinimang wargina Ishak nyata Nabi Ishak li annahu innama wusifa bin nubuwati faqat. Sabab Nabi Ishak mah ngan dipasihan sifat kenabian unggul, henteu dipaparin sifat kerasulan. Sementara kan Nabi Ismail jeung Nabi Ishak teh eta rairaka. Wa Ismailu wusifa bin nubuwati warisalah. Nabi Ismail mah disipatan ku sifat nubuwah, disipatan ku sifat risalah. Wa min Ismail jaa, sabab kamuliaan Nabi Ismail disagedengan anjeunna tadi disebut sadiqul wa'di, teras deui nenek moyangna orang Arab, teras deui leuwih mulia batan Nabi Ishak. Oge wa min Ismail jaa khotamul mursalin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Titurunan Nabi Ismail lahirna junjunan urang khotamul mursalin Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ieu nuduhkeun kana kamuliaan Kangjeng Nabi Ismail. Wa kana ari eta Nabi Ismail ya'muru ahlahu, eta senantiasa marentah ka keluargana bis sholati pikeun midamel salat. Jadi Nabi Ismail mah tara naon, tara repeh ka keluargana teh nya, ditanya salat. Tara waka ditanya dahar, nu ditanyakeun naon heula? Salatna. Wa zakat, oge anjeunna senantiasa marentah ngaluarkeun zakat. Ai kana yahisu ahlahu ala taatillah, cinekna Nabi Ismail ieu anu konsekuen ngabingbing ngadidik keluargana pikeun taat ka Gusti Allah. Wa bi khosati salat, kunaon nu disebut di dieu salat? Naon margina? Sabab hiya imadudin. Salat ieu tihangna agama. Jadi lain di zaman Nabi Muhammad unggul salat tihang agama teh, ti zaman ditunakeun oge salat teh tihang agama. Adapun praktek salatna tergantung sunnahna masing-masing. Urang mah ayeuna salat tatih make ruku, make itidal, sujud calik jeung sajabina, sabab eta sunnahna Rasulullah. Kumaha salatna Nabi Ismail? Nah, berdasarkan sunnah anjeunna nya. Teu kada janten pertarosan. Wa zakata, kunaon disebutkeun zakat? Nah, sabab alati biha tatahaqqiqu saadatul majtami. Sabab ku zakat insyaallah bisa mawa kana kesejahteraan umum. Numawi dua ibadah ieu selalu berdampingan ya, aqimus sholat wa atuz zakat. Jadi seolah-olah hablum minallah hablum minanas ya. Eta dua-duana teh kada serempak. Teu tiasa hablum minallah hungkul tanpa hablum minanas. Teu tiasa hablum minanas hungkul tanpa hablum minallah. Ibarat urang kana duit. Nah, duit ieu baik duit kertas atau duit logam ngabogaan dua sisi.
kakara eta bisa dijadikan alat tukar yang sah lamun kedua sisina ngabogaan spesimen anu khusus. Lamun eueuhan we polos sabelah malaku eta duit teh. Duit palsu ngaranna. Naon sababna? Gambarna ngan sabelah. Nya kitu urang oge. Nah, dina ibadah ieu teh aya dua dimensi. Dimensi hablum minallah, dimensi hablum minanas. Nah, di antawisna ku Allah sering disebatkeun antara salat jeung naon? Jeung zakat. Salat berarti vertikal hablum minallah, zakat berarti horizontal hablum minanas. Bahkan ieu tos dijadikeun dasar ti zaman Nabi Ismail kene. Wa kana jeung aya eta Nabi Ismail inda robbihi mungguh Gusti Allah mardiya hiji jalma anu dipirido maksudna nala ridhollahi jalmi anu menangkeun ridho Allah. Terakhir dina ieu surat tentang kisah para nabi nyaeta wadkur jeung caritakeun ku anjeun fil kitabi dina ieu kitab Al-Qur'an Idrisa. Lalakon Nabi Idris innahu sanyanyana ari eta Nabi Idris kana aya eta Nabi Idris siddiqon jalmi anu membenerkeun anu senantiasa membenarkan nabiyan tur jadi nabi ya Nabi Idris tetah ya di antawisna Nabi Idris di dia diuningakeun ku Gusti innahu kana mulajiman lisidki pijami awalihi. Sifat Nabi Idris teh jalmi anu jujur dina sagala rupa tingkah lakuna. Muhyun ilaihi minallah. Anjeunna kenging wahyu ti Allah. Qalal mufassirun para ahli tafsir nyebatkeun Idrisun huwa jaddu Nuhin. Nabi Idris teh eta eyangna Nabi Nuh. Akina Nabi Nuh. Nabi Idris teh yang dina sejarahna Idrisun wa jaddu Nuhin wa awwalu mursalin ba'da Adam. Rasul pertama setelah Nabi Adam. Jadi terus Nabi Adam langsung anu diangkat jadi nabi rasul teh saha? Nabi Idris. Wa awwalu man khatta bil qalam. Manusia pertama anu nulis ngopena. Jadi pang jalmi nu pang payun-payunan nulis teh saha? Nabi Idris, Pak. Ya. Nah, Nabi Idris. Nah, tulisan Arab atau Latin wallahu alam. Ngan nu jelas nu pertama mengenal aksara adalah Nabi Idris nya. Anjeunna anu pangpayunan nyerat nganggo pena, nganggo pensil. Walabsul muhit. Anjeunna pertama orang anu nganggo panggoan dijahit. Nu bisa ngaput teh saha? Nah, guruna tukang ngaput teh saha? Nabi Idris wa kanu min qablu yalbasunal julud. Da jelema-jelema memeh Nabi Idris mah nganggo acukna teh tina kulit. Teu nganggo jahitan. Teu jiga urang ayeuna ta anu acuk ayeuna teh nya nah calana cingkrang, nah calana pantalon nya, nah jubah eta teh nu pertama teh saha? Nu jadi itana teh Nabi Idris meureun ayeuna ka dieu direkayasa ya ku para naon desainer jadi rupa-rupa potongan anu pangpayuna mah saha? Nabi Idris nya guruna si naon tukang ngajahit teh Nabi Idris nya. Wa qad anjalallahu alaihi salasina sohipatan. Nabi Idris nampi 30 suhuf di Gusti Allah. Pan wahyu teh nya aya anu bentukna suhuf, aya anu bentukna kitab. Nah di antawisna nu napi suhuf teh Kanjeng Nabi Idris. Upami Nabi Muhammad mah napina naon? Kitab nyata Al-Qur'an. Waropanahu jeung geus ngangkatkeun kami ka eta Nabi Idris makanan alia dina martabat anu luhur. Ulaika ari eta para nabi nu tos ditataan ti kamarina Pak. Ti emut zaman Nabi Isa kamari teh urang teh Nabi Isa geuningan nya. Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin jalmi-jalmi anu kenging nikmat ti Gusti Allah eta para nabi ulaikal madkuruna hum anbiyaullah wa rasul karim marantena teh
para nabi Allah, para rasul Allah anu mulia. Alladzina qasasna alaika khobarahum fi hadis surah. Nuku kami geus dibejakeun sejarahna dina ieu surat. Wahum asaratun. Nah, aya 10 nabi anu tos ditataan ke urang deui nya. Nah, ti kamari teh tepi ka ayeuna teh. Awaluhum Zakaria ngapungkur. Nupang payuna dicaritakeun saha? Nabi Zakaria. Wa akhirhum Idris. Nupang akhirna saha? Nabi Idris nya. Wahum alladzina an'amallahu alaihim bisaropin nubuwah. Marantena orang-orang mulia kalayan menang pangkat jadi nabi. Saha eta teh? Min dzurriyyati Adam. Sadayana oge turunan Nabi Adam ya. Min nasali Adam contohna saha? Idris langsung ti Nabi Adam. Wa min haman hamalna manuhin. Oge aya nabi jeung rasul ti turunan jalmi-jalmi nu disalametkeun ku kami sareng Nabi Nuh. Kan dunia teh pernah dihancurkeun, Pak. Jelema anu aya teh dihabiskeun sadayana. Kecuali man hamalna manu jalmi anu ngiring sareng kapal Nabi Nuh. Maka jalmi nu salamet ye lahir tati eta turun nabi teh nabi jeung rasul. Saha contona? Ka Ibrahim. Contona Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim teh langsung ti Nabi Adam. Ya Nabi Idris anu ti Nabi Adam mah, Nabi Ibrahim mah turunan Nabi Nuh. Fa innahu min dzurriyyati Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim teh turunan Sam bin Nuh. Anu katilu wa min dzurriyyati Ibrahim aya deui rasul anu ti turunan Nabi Ibrahim. Saha? Contohna Ismail, Ishak, Yakub. Tah ieu mah ti turunan Nabi Ibrahim. Wa Israila oge turunan ti Israel. Mana contohna? Yakub, Israel teh melahirkan Yakubnya melahirkan Israel. Maka ti Israel ieu lahir para nabi. Contohna Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Jadi rasul terakhir di Israel teh Nabi Isa. Wa mimman hadainahu wajtabaina. Eta jalmi-jalmi teh sadayana nuku kami menang pituduh, nuku kami dipilih. Wa mimman hadainahum lil imani wastopainahum lil risalatina wa wahina. Ku kami dipilih aranjeunna pikeun mengandung risalah. Nah, sadayana nabi anu ditataan tadi nu 10 baik turunan Nabi Adam, baik turunan Nabi Nuh, turunan Nabi Ibrahim, turunan Israel. Nah, idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Nah, intina nyaeta jalmi-jalmi anu tatkala dibacakeun ayat-ayat pangeran kharru aranjeunna ngajungkel. Sujadan sujud wabukia nararangis. Tah ieu anu kada urang ditiru teh nya. Jadi sifat kenabian teh di mana marantena nguping ayat Allah teh kharru sujadan wabukia. Kharru ngajungkel sujadan sujud wabukia jeung narangis. Mudah-mudahan Allah maparin taufik hidayah ka urang sadayana. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.